Pangdi sareng Sim Abdi Sitin Orsiah Jamil dina acara Wapasa Warta Panca Sunda. Dina danget ieu Sim Abdi bade ngadugikeun hiji perkara anu nuju panas di seluruh dunia. Salah sahijina di Indonesia. Anu tos kauningal ku urang sadayana nyaeta virus corona. Salah sahiji kebijakan pamarentah pikeun nyegah virus corona nyaeta ku penyemprotan di tiap-tiap wilayah. Salah sahijina penyemprotan dilakukan di Ponpes Darul Hakim Sukabumi. Berita selengkapna anu bade didugikeun ku Nurlela anu tos aya di lokasi. Atur nuhun ka Siti di studio. Pamirsa, Sim Abdi Nurlela ayeuna tos aya di lokasi Pondok Pesantren Darul Hakim Sukabumi. Dinten ieu bade diayakeun penyemprotan kanggo mencegah virus corona. Pamirsa, dina dinten ayeuna di Pondok Pesantren Darul Hakim Sukabumi nuju diayakeun penyemprotan kanggo mencegah virus corona. Penyemprotan ieu dilakukeun ku warga masyarakat anu aya di daerah lingkungan pasantren nurutkeun instruksi ti pamarentah. Area anu disemprot nyaeta masjid, kobong pameget, kobong istri, bumi pengasuh pondok pesantren, sareng sakulibekeun area di lingkungan pasantren. Mudah-mudahan ku sareatna kabijakan pamarentah ieu tiasa ngabantu urang sadayana pikeun tercegah tina virus corona. Mung sakitu anu tiasa ku Sim Abdi didugikeun, uih deui ka Siti di studio. Nuhun ka Kesana Nurlela anu tos ngadugikeun beritana. Mung sakitu wae anu ku Sim Abdi kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.